Babeh di ditu keneh Ayeuna keur terbang. terbang. Berangkat tadi jam 3 asar waktu Saudi. Di Sebenarnya mah poe ayeuna teh kudu geus aya di Indonesia. kusabab Ngan ku sabab Israel nyerang make rudal ka mana ka Iran. daerah Jadi penerbangan ditunda. mau di cancel sih. Dalam rudal lewat ka dieu mah anjir. Dijieun baso tah ayeuna mah. Sok tinggal di ka Pangandaran. Oh bener nah. Coba baso rudal ngeus mah teu hafal. Jawa Aing mah rudal di Pulungan dijieun baso kan jadi duit. jadi Jadi mahalnya perang. nih dia. Mahal. Nah, ini bisa salawe ribu atuh masuk rudal samangkok tadi teh. Tah tina hiji rudal bisa jadi seberapa mangkok bener di Jawa tetelan. Jawa beranak. Komo ini rudal beranak kan. Alah, pokoknya namanya gua kanyaho.